coming out shit with a backpack rap. I'm coming from west, but I got nice rap. Coming with a culture, coming straight from Sunda. Don't ask how I flow so hard. Shout out to Lil Booty, we don't fall apart. This flow gonna disco, this not for Mars. Pull up with the ankles, crap on the street. I be rolling this shit like Drama Sunda ngaliarkeun nu kapopohokeun. Carita Sunda ieu ngeunaan budak ngora nu ngaranna Wira, nu leuwih resep kana budaya modern saperti game online, TikTok jeung sajabana tibatan budaya Sunda. Adegan pamuka. Pas Wira keur resep main HP di tepas jeung Mang Surya, datang si Aki nu nanyakeun hajatan Citati, mendek nyunatan budakna nyaeta si Encep. Ya ki aya tabahan aku jeung Jaipong. Itu mah kuno bari TikTok pas habis. Yang tong salah. Lamun budaya urang saya neraskeun ngomong. Kuno ngalora pas hujan mah. Pada kusaha deui atuh jak. Jak. Adegan kedua. Wira nu keur nangis di sisi bareng diajak ku si Aki ka hajatan Citati teh. Hari mah pada main game. Ayo, ngiring kayak iya terus. Dina hajatan Citati dipintankeun Jaipongan jeung kasenian culing. Ngan pas bagian pintanan culing si Emang ujug-ujug pingsan, duka kunaon, salah teuing meureun. Teu lila ti dinya, Wira kapaksa ngagantikeun si Emang main culing. Kuno kan budaya Sunda teh tadi setting itulah ya.